Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa dina dangat ayeuna urang medar deui carpon tina majalah Campaka nomor 25 tahun 1860 genap. Carpon anu baris kapidangkeun judulna Padeukeut Nambahan Raheut. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Dahyat PR. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Waktu panyakit cacar mahabu dina tahun 1863 di Kabupaten Lebak, kuring ti anggota PMI cabang Lebak kapapancenan ngayakeun operasi cacar di salah sahiji kampung nu jauh ti kota. Kitu lah lamun urang tumpak mobil nuju ka Gunung Kancana, lebah sawatara pal deui kana nepi turuna teh. Tidinya disambung ku badarat lalampahan setengah poe ari nu disorang lain jalan desa nu biasa ngabulungbung, tapi jalan satapak ngaliwatan sampalan jeung kebon awi, leuweung awi sarta mentas walunganana oge aya kana 5 kalina. Jadi munasabah lamun urang dinya meh kabeh teu wawuh kana ubar dokter teh. Nu kadenge teh meureun ceuk beja lamun disuntik atawa dicacara nyeri karasana sarta sok tuluy muriang atawa borok. Anak kitu ceuk maranehanana keneh disuntik atawa dicacar lain matak cager, tapi nu puguh mah nambahan panyakit. Pendekna urang dinya mah arembungeun disuntik atawa dicacar teh. Ketang teu saeutik nu teu bisa ngabedakeun disuntik jeung dicacar. Lucuna teh duka ceuk saha eta anggapan kanyaho teh ulah diubar ka dokter bisi diinjeksi jeung dibelek cenah. Lamun datang nu rek nyacar teh kalah kabarirat lalumpatan, aya nu lumpat ka saung huma kalengkob, malah aya oge nu lumpat ka leuweung nu rada anggang. Tapi najan kitu pamarentah setempat teu eleheun akal lamun rek ngayakeun gerakan operasi cacar ka hiji kampung nu can ngarti kana paedah suntikan cacar teh, nya sok mawa pangawal perintis saregu bae mah. Nya kitu harita oge kuring jeung sabatur-batur indi teh diaping ku perintis sarego. Teu kacaritakeun di jalanna mah geus nepi we kanu dijugjug. Rombongan dipernahkeun di hiji imah nu ngahaja dikosongkeun ku palurah atanapi jaro. Isukna subuh-subuh keneh rombongan geus tatan-tatan rek kamimitian ngajalankeun tugas ngahaja subuh-subuh keneh. Da ceuk palurah mengpeng araya keneh di saimah-imahna. Lamun teu kitu lapor kaburu arindit ka huma atawa ka sawah. Rombongan dibagi genep masing-masing dibere pangawal, kuring jeung duaan batur ka 4 pangawal kabagian nyacar ka hiji kampung nu pangjolokna. Lumayan capena mah datang ka sisi wates kampung anu dijugjug teh geus moncorong panon poe. Nya we lain beja kakarage rentang-rentang kuring jeung rombongan sapangeusik kampung geus barirat nyarumput pabuni-buni. Hawar-hawar kadenge budak peting darengek bakat kusieun meureun. Ari pajabid pangawal teh tingku sasangkleng jeung beuki heureuy deui eukeur mah jalma-jalma teh barirat kusieun dicacar ditambah ku disingsieunan pisan ku sora bedil atuh tambah gempeur. Najan kuring can ngalaman moal boa ka gempeur jeung kasieun urang dinya waktu kadatangan kuring sarua jeung waktu dijora gorombolan. Hiji-hiji imah diasupan panto-pantonan nu ditulakan ti jero disurungkeun, lamun perlu dibongkar. Jalmana ditempuan kana kolong-kolong bangku kungsi sakalimah manggihan nu nyumput luhureun paraseuna paragi neundeun gula. Untung we kabeh imah di dinya mah teu marake para, jadi kuring teu kudu teterekelan naek ka para. Sakapeung kuring sok seuri sorangan, sakapeung ngarasa jengkel nenjok kalakuan urang dinya waktu harita. Lebah dinya saha nu salah kuring teu nyaho. Nah lurahna anu teu mere panerangan atawa urang dinyana nu teu daekeun ngarti, geura ieu suka dukana teh. Kakara oge kuring mukakeun panto dapur kadenge sora nini-nini. Ulah teuing dijeksi ku lama Bapak, da geus kolot.
Kasampak teh nini teh keur andi prok we hareupeun hawu bari rambai cimata ku kuring dipaksa dicacar bari diupahan. Moal kitu kieu nyai ngarasehat. Nyai teh nyaeta sebutan ka nini. Aya deui lalaki jangkung gede kulitna hidung panonna bolotot kumisna ngacepat segede lentah buyutna pikasieun we pendek nama barang ku kuring disampurkeun pokna teh teu dek kulama teu seug diobaran ku dokter kituna teh bari nulak cangkeng molotot ka kuring mundur da ngarasa sieun nenjok kuring mundur semosieun pajabid dodongkeun bedil ka manehna mending mana dicacar atau apa pek bae borong asal ulah dibadil wae kulama omongna bari ngasongkeun deungeunna pek bae borong teh pamirsa cenah di dieu teh pek bae atuh hartosna teh sanggeus kabeh imah diasupan tuluy diasruk ka kebon ka huma ka gawir-gawir nu teu pati jauh ti dinya keur mapai-mapai gawir harita teh kadenge sora awewe ti lebak. Ulah ka dieu bapak aya nu keur mandi buru-buru mandina rek dicacar ceuk kuring jeung babaturan dariuk ngadagoan nu keur mandi bari ngareureuhkeun capek sanggeus meunang satengah jam nu marandi teh candreng sekeneh bae sampurkeun we padayat buah-buah lesan wungkul pada hambung dicacar ceuk pajabid barang disampurkeun teh nya we aya 5an awewe duka keur mandi duka keur masahan awak wungkul kabeh dibaluligir maranehanana pating jarerit nempok kuring ngadeuketan teh teu katutuluyan da kaburu ditodong ku bedil pajabid caritana eta putri-putri nu keur dibaluligir teh dicacaran kabeh bakat ku jengkel meureun capek asruk-asrukan ngudag-ngudag jalma nu sieun dicacar teu antap wadah deui kalapa samanggar ku pajabid dibadil disakalikeun barang jeung sorak kalapa marurag nu keur nyarumput teh pating jarerit tulung-tulungan barudak pating darengek careurik kabeh nyalalampeurkeun da eta mah pajabid teu kapalang heureuyna teh kabeh jalma-jalma teh dititah ngantai awewe dipisahkeun mimiti antayan lalaki nu dicacar teh barang tepi ka giliran awewe ana celengkeung teh pajabid ngagorowok bikang maksudna awewe dicacarna dina pingping lamun teu nurut manehna bari nodongkeun bedil kana lebah antayan awewe sadia pokna deui puguh we awewe teh wuwuh gempeur bari jeung arera deui ari teu nurut da puguh sieun ku bedil kuring teu kuat nahan piseureun komo basa ngadenge heureuyna pajabid mah aya ku puas eta mah batur teh kuring nenjo barisan pingping mani waraas kawas lalajo tari dina bioskop teh geuning caritana kuring geus meh rengsek ngemban tugas kalawan tenang saurang deui nu can dicacar teh awewe manis da nya atuh pangmanisna pangherangna najan pakeanana kacidahinana oge mun diukur ku ukuran kota mah penah paragi nyacar teh diganti ku nu anyar tuluy seseukeutna disusut ku kapas make spiritus barang rek ngagosok pisan pingpingna kareret aya cedak tapak jalak semu bodas dina pingpingna gebeg seblak ras kuring ingat kana lalakon nu geus lawas karuang dina jero ingetan duka teuing kumaha spiritus jeung obat cacar nu keur dicekel kalah murag panasaran kuring tanggah Kang Yayat manehna ngagero nia ceuk kuring poho di kaera kuring jeung manehna silih rangkul nyacapkeun kasono kabeh nu araya di dinya hareraneun nyaksian kuring silih rangkul teh ngan pajabid we jeung batur kuring duaan nu teu jiga-jiga aneh atawa heran teh jeung ayeuna mah meunang balik ka saimah-imah ceuk pajabid ka jalma nu araya di dinya kabeh jalma bubar tina antayan kayaknya pamirsa ulah salah sangka tadi basa kuring nempot cedak dina pingping si awewe teh lain pedah kuring geus titik-titik kudu kumaha nya kuring nyaritakeunana manehna teh niati batur sabangku waktu sakola di Subang manehna jeung kuring geus papada neundeun hate janji rek silih pika nyaah silih pika cinta mun indit-inditan salilana kudu bae babarengan ka sakola piknik ngojay kaci heuleut jeung rea-rea deui salilana kuring mah teu pisah
tah ari keur ngojai apan teuing dihajak teuing henteu kuring sok nenjo cadakna mangrupa tapak jalak dina pingpingna. Kabeh jalma geus balubar eueuh ti tempat eta iwal ti batur kuring Muryani jeung Ali keur jongjon murak duwegan rada anggang ti kuring. Kuring jeung manehna diuk ngarendeng di amparan ku daun cau ari pajabid surti meureun duka rek ka mana da ngajauhan kuring. Ngan kadenge we heureuyna mah. Duaan bae yeuh budak duwegan teh pokna. Kuring ngarti maksudna mah ka kuring duaan jeung manehna nyaeta niati. Menang sapanyepahan meureun kuring jeung manehna taya nu nyarita. Nia ceuk kuringan mimitian nyarita. Kah tembalna pondok meh teu kadenge. Geus nia ulah dipake ceurik. Ieu waktu nu sakieu samporetna teh. Anggur mah pek gerak dongengkeun lalampahan. Lalampahan nia ti mimiti urang paturai. Engke mun nia geus tamat giliran akang. Darakdak manehna nyaritakeun lalakon hirupna najan teu pati tatag nyaritana dareuda nahan dicerikeun. Katangkap sakur nu ku manehna dicaritakeun teh ringkasna mah kieu dongengna teh. Dina tahun 1857 waktu kuring babarengan keneh jeung manehna hirup kadua indungna. Ari bapana mah cenah keur neangan pagawean duka ka mana. Hiji mangsa datang surati bapana. Nu eusina manehna jeung indungna kudu buru-buru nuturkeun bapana ka Cibadak Sukabumi. Dina suratna ditandaskeun ku bapana cenah kudu niat pindah bae ti Subang sakalian ngumbara. Hanas imah jeung tanah nungan sacangkewok dijual bae ladangna keur ongkos. Teu dicaritakeun kumaha babadamianana antara manehna jeung indungna gancangna carita sanggeus jujualan nyarusul ka Cibadak. Ayeuna mah kuring kakaranyaho naon sababna bareto manehna ninggalkeun kuring. Bareto mah dadakuna teh rek nyaba cenah buktina isin. Sanggeus datang ka Cibadak ku bapana dibawa ka hiji kampung sisi pisan jauh ka kota. Sanggeus meunang saminggu manehna aya di eta tempat kakaranyahoon yen bapana teh asup gorombolan. Manehna teu bisa kumaha da puguh pangawak awewe rek kabur-kabur ka mana eueuh tuturukeuneun. Hiji peuting kampung eta teh kadatangan patroli TNI malah kungsi timbul pertempuran lila pisan antara gorombolan jeung TNI. Kabeh kulawarga gorombolan ngarungsi ka leuweung nu rada anggang, gorombolan teter loba pisan nu jadi korban. Tah ti harita mah gorombolan jeung kulawargana kaasup manehna jeung indungna tara tetep cicingna balas diasruk terus ku TNI. Kitu we berang peuting teh pipindahan bae neangan tempat nu buni manehna nyaritakeun kumaha sangsarana hirup di tempat nu teu parok jeung batur. Kana langsaan jeung kasedih nu kaalaman ku manehna lain caritakeun cenah di antarana. Di tahun 1858 bapana maot kabedil ku tentara di daerah leuweung Malingping. Indungna maot katarajang malaria di tengah leuweung bawahan Gunung Kancana. Sanggeus manehna ditinggalkeun ku indung bapana dina hiji peuting rek aya nu ngagadabah kahormatanana ku salah saurang babaturan bapana. Ku pitulung pangeran gorombolan nu rek ngagadabah kahormatan teh tewas ditewek ku leungeun manehna sorangan. Kajadian kitu teh lain sakali dua kali bae tapi sering pisan ti lalaki nu nafsuna kawas setan. Alhamdulillah cenah tiap rek aya nu ngagadabah kahormatanana sok manggih bae pijalaneun ngalawan teh. Hiji mangsa manehna boga niat rek minggat ka mana bae nyingkahan dunya nu pinuh ku dosa. Manehna hayang hirup bebarengan jeung masyarakat nu sumujud ka pamarentah. Nya aya jalan duka kumaha carana manehna minggat. Sanggeus manehna aprak-aprakan menang saminggu anjog ka hiji kampung nyaeta kampung tempat patepungna kuring jeung manehna. Di eta kampung manehna nitipkeun diri ka hiji kulawarga nini-nini jeung aki-aki hayang dipulung anak.
Sanggeus menang 2 bulan cenah manehna kawin kalalaki urang dinya keneh palebah dieu manehna eureun nyaritana diselang ku ceurik semu kanyerian pisan. Tuluy menta dihampura ka kuring pedah geus jalir kana jangjina kawin oge lain ku hayang-hayang teuing nyekel rumah tangga cenah. Tapi pikeun neangan panyalindungan nu leuwih weweg malum harita teh gorombolan keur meujeuhna aya di puncakna katelengesan. Lian ti eta cenah manehna nganggap dirina geus kapupus dina hate kuring. 3 bulan ti harita salakina indit ka Lampung rek usaha geus kitu we meureun cocoba ti Gusti Nu Maha Suci. Masih keneh kaalaman keneh ku manehna setengah tahun ti harita datang surat talak ti salakina. Bareng jeung datangna surat talak bapak pulungna maot dipencit ku gorombolan, indung pulungna maot dipacok oray. Manehna eureun deui nyaritana cipanona teu kaampeuh maseuhan pipina, kuring milu ngangres sedih ngadenge lalakon hirupna. Kacipta ku kuring oge kumaha katunggaraan hirupna ti mimiti milu jeung kolotna nepi ka waktu harita. Satuluyna mah manehna teu kuateun nyarita deui. Kalawan teu dipenta ku manehna derak-dak kuring nyaritakeun lalakon hirup sorangan ti mimiti kuring neruskeun sakola ka Bogor nepi ka ngumbara di Rangkas Bitung. Taya nu kaliwat malah dibejakeun yen kuring ayeuna mah geus boga pamajikan. Sanggeus tamat kuring nyarita manehna nyuuh kana lahunan bari cerik sesegruk ku kuring buukna di usapan. Ayeuna kieu bae atuh nia ceuk kuring sanggeus manehna cengkat tina lahunan. Kumaha lamun milu bae atuh jeung Akang daek? Alim Kang, alim Kang, abdi mah jadi cucuk rungkang rumah tangga Akang nu parantos ayem tentrem pinuh ku kasugemaan. Akang ge ngarti nia, tapi nia sing inget yen cinta Akang ka nia ayeuna geus salin jenis jadi cinta ti hiji lanceuk ka adi. Hatur nuhun kana pangangken mah namung emut istri Akang moal enggal percanten kana kasauran Akang nu bieu. Gampang nia, urang bejakeun we yen nia teh urang kampung dieu asli nu ngahaja milu jeung Akang rek neang pagawean. Upami kitu mah Akang miwara ngabohong ka abdi. Alim abdi mah ari kedah ngabohong mah kumaha upami dina hiji waktos ku katohyan ku istri Akang nyalira nu cilaka. Nia, najan Akang ngajak ngabohong ka nia teu nanaon sabab ieu teh keur kapentingan nia, kapentingan hirup nia ka hareup. Nia teh ngora keneh lamun diparengkeun panjang umur nia perlu ngarobah hirup. Coba we lenyepan ku nia hirup nunggul pinang di lembur batur tur liuk eueuh ragap taya. Maaf Akang lain ngahina ka nia, nah nia tega ngantep diri hirup ngan ukur babarah buburuh kata ku tanaga awewe. Yeuh nia teh lain jalma bodoh, jalma boga pangarti apan piraku rek betah cicing di alam nu sakieu cueutna. Geus puguh deui batur mah najan aya di sisi kampung oge beh sawahna beh kebona sarta riung mumpulung saanak incu. Ari geus aya di kota mah gampang betah bae teu nanaon neangan pagawean ka sejen tempat keun Akang nu mangnyiarkeunana. Lila pisan kuring ngobrol teh kuring kekeh ngajak ka Rangkas Bitung manehna mugen embung antukna. Nah kuring nu bisa nyarita nah manehna nu sadar kana nasib hirupna manehna daekeun milu jeung kuring ka Rangkas Bitung. Asal aya syaratna kuring meunang ngabohong ka pamajikan tapi manehna cicing di imah kuring rek saheulaanan bae samemeh meunang pagawean. Urang potong we ieu carita teh. Sanggeus di imah harita kuring ditanya ku pamajikan, saha ieu teh Pak? Ceuk pamajikan bari nunjuk ka manehna. Urang lembur anu dioperasi cacar ku bapak hayang milu cenah rek neang pagawean karunya as di lemburna geus nunggul pinang taya tuturkeuneun saheulaanan mah sina cicing di dieu we engke minggu hareup Akang reka warung gunung sugan we Kang Adang butuheun ku pirencangeun. Nah nganggo dipasihkeun ka Kang Adang kanggo urang we da abdi oge butuh. Komo upami si jabang bayi tos lahir mah ceuk manehna pamajikan kuring bari ngusap beteungna. Terek maksa kumaha jenisna bae
jong atuh bi geura ka tukang da aya kamar sare mah omong pamajikan ka manehna. Da eta mah kuring ngadenge kecap bi asa kumaha mah milu ngarasakeun kasedihan hatena. Menang sabulan manehna milu jeung kuring maklum didikan alus ti indungna tur najan teu tamat kungsi ngalaman sakola di SMP teu wudu singar kana gawe tina balanja ka pasar kana masak terus ngurus imah ditangkesku sorangan. Puguh we pamajikan teh atohon pisan aya nu nalangan pagawean sapopoe sarta hasilna nyugemakeun pisan. Malah pakaian kuring oge nu biasa namah dikaminatukeun ayeuna mah diseusseuh jeung dilicinku manehna. Kuring manusa rumasa ari manusa teh sok kena ku Allah gingsir kulantaran kitu ngahaja malah sok meakeun poe kuring nanawarkeun manehna ka batur-batur kuring nu butuheun ku pilanjangeun tapi lapor sajero sabulan teh teu hasil bae. Sieun kuring teh sieun rasiah kabongkar ku pamajikan anu geus katohyan rek ngomong kumaha kuring meureun disangka saengko jeung manehna. Ayeuna mah manehna teh awakna geus pulih deui teu kucel kawas mimiti patepung ditambah dipakean ku pamajikan. Atuh beuki pantes. Memang manehna mah ti bubudak ti zaman babarengan jeung kuring oge boga rupa atuh ayeuna teh katembong deui dontona kaciri deui geulisna. Sakapeung sok rajeun setan datang ngagoda ngolo malar kuring mukaan deui lambaran hirup endah nu geus lawas kaliwat waktu silih asih jeung manehna. Teu poho-poho kuring muntang ka Gusti Nu Maha Suci muga-muga kuring dikuatkeun tina sagala gogoda setan. Hiji kajadian nu teu bisa dipopohokeun kieu dongengna. Harita teh tengah peuting kuring hayang kacai barang kaluar di emper tukang kasampak manehna keur diuk dina bangku luareun kamarna. Di luar ngebrak caang bulan. Nia geuning can sare kuring nanya. Manehna teu ngajawab kalah tuluy ngajengkat ka kamarna ku kuring disurungkeun panto kamarna lalaunan tapi ku manehna kalah digebrugkeun satakerna kadenge sola kunci ngajepret. Kuring teu ngarti sabot kuring keur aya di kamar mandi ras inget kana lalakon hirup kuring bareto ingat keneh we harita keur caang bulan manehna datang ka imah kuring jeung indungna mah ngobrol jeung indung kuring di patengahan. Ari kuring jeung manehna sosonoan di luar bari mulan handapeun tangkal kananga. Harita apan kuring jeung manehna babarengan ngaguratkeun janji pasini na hate nu pinuh katineung. Bisa jadi manehna keur ngumbar lamunan tapi naha atuh ditanya ku kuring make ngajengkat. Sieun ku kuring kitu pedah kuring kaluar lain wayah. Kuring teu meunang jawaban balik ti kamar mandi kadenge manehna ceurik. Sanggeus kuring aya deui di kamar sare pamajikan ngulisik bari gigisik. Mulih ti mana Pak? Ti kamar mandi. Nembe naon nu ngagebrug? Panto kamar mandi katebak angin. Sanes daya pantoan kamar mandi mah? Kamar mandi eta panto patengahan. Pamajikan teu loba carita dug deui we sare. Dasar ngabohong. Aya-aya we ngomong make salah ceuk kuring dina jero hate. Bisa jadi katutuluyan lamun ku kuring dibejakeun saenyana mah yen nu ngagebrug teh panto kamar manehna. Nepi ka brai beurang kuring teu daek sare balas mikiran kajadian nu anyar kaliwat. Isukna balik ti sakola. Ibu angkat ka mana nia? Padahal kuring teu wani nyebut nia hareupeun pamajikan mah. Angkat ka Jakarta saurna parantos unjukan ka akang. Puguh boga picaritaeun akang teh. Mangga aya picarios naon? Kunaon tadi peuting basa ditanya ku akang make ngaleos. Bari jeung teu ngajawab sakemek-kemek acan. Manehna teu ngajawab tungkul kaciri beungeutna bareureum. Cik jawab nia. Akang hayang nyaho naon sababna nu sabenerna. Manehna teu ngajawab keneh bae kalah tuluy ngaleos asup ka kamarna panasaran ku kuring dituturkeun ka kamarna. Bisa jadi manehna teu nyangkaeun kuring bakal asup ka kamarna da panto kamarna teu dikunci. Barang bray manehna keur nangkuban beungeutna nyuuh kana anggal sukuna sabelah dina kasur sabelah deui ngagantung. Gebeg seblak
jalan getih ngagancangan katenjo deui tapak jalak semu bodas nempel eces na kulit hejo carulang setan nafsu datang deui datang ngagoda kuring istighfar 3 kali jero hate nia cek kuring sanggeus diuk gigireunana ulahnya ketan abdi Kang alim abdi mah enggal keluar bilih aya nu uningan nia kuring setengah nyentak terpercaya ke akang lain setan nu ngajiri manusia akang teh nyaah kan ya nyaah kawas nyaah ti hiji lanceuk ka adi manehna Malik jadi nangkara kayeuna mah datang deui setan nafsu angkara murka manehna katembong leuwih geulis kuring istighfar deui bae Gusti mugi dikuatkeun diri abdi kuring sasambat abdi percanten 100% kasalira akang kanya akang katampi pisan namung akang mah teu emut abdi teh manusia biasa pangawak awewe hate abdi teu didamel tina wajah 1000 kali abdi janji dina hate moal bade ngaganggu rumah tangga akang nu sakieu wewegna tur pinuh ku kasugemaan tapi 1000 kali setan ngagoda ka diri abdi ukur ngalangkangan dina ciptaan tekiat abdi mah Kang tekiat kedah korban perasaan salalamina nah tega niwarang abdi nya niwara beri jeung hate perih jantung gudawang akang nyaurkeun yen cinta akang ka abdi sanes cinta birahi deui namun cinta ti hiji lanceuk ka adi tiasa janten kituna teh margi akang mah ningalina ti mumunggang gunung kasugemaan sagigireun ibu nu mika cinta mika deudeuh sedengkeun abdi piraku akang teu iasa ngaraoskeun geus nia akang ngarti kana eusi hate nia memang akang rumasa salah ngantep nia kasiksa batin padahal akang oge teu cicingeun ti barang nia datang dibawa ku akang ka dieu akang terus neangan pagawean pikeun nia tapi geuning nepi ka poe ieu can hasil keneh bae teu pisan-pisan abdi ngalepatkeun akang sawangsulna abdi alim dilepatkeun ku saha bae oge kunaon abdi purun dicanda ku akang memang teu kasawang ti kawitna hate abdi bakal tambih raheut batan waktos di tengah luang liwung ieu mah kaayaan Kang alam nu nungtun abdi kana jalan hirup nu sarupi kieu manehna Malik ngedengna cerik semu kanyanyerian ku kuring ditinggalkeun sina puas nebus kasedih ku cimata nepi ka dieu ieu carita tamat kumaha lalakon manehna satuluyna kuring teu nyaho sabab 2 poe ti harita sanggeus pamajikan datang ti Jakarta manehna indit ti imah kuring kalawan teu bebeja hiji hal nu sok ngungkap lalakon manehna dina ingatan kuring lamun pamajikan geus nyarita teu kahartos abi mah Pak kunaon si bibi make minggat sareng minggatna teh teu ngabantu naon-naon nu sanes mah apan sok bari barang cokot keur nutup kapanasaranana kuring cukup ngajawab puguh bapa oge teu ngarti engke maas lamun si jabang bayi keluar di mana as butuh ku pangasuh mah ulah deui ngarawatan lain baraya bisi dipangminggatkeun deui cara ku si bibi ngomong kitu teh kuring ditungtungan ku sora hate muga-muga anjeunnya sing pinanggih kasugemaan tamat cenah ya pamirsa aya impik-impikna ieu teh dihandapna muga kabaca ku warga PGRI cabang Rangkas Bitung sakitu anu tiasa kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.